hasanat amma ba'du. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala nabiyyuna Muhammad aksiru min dzikri hadhimil ladat. Qalu ya Rasulullah wa ma hadhimul ladat? Qala al maut al maut al maut. Al hadis al makna wallahu a'lam. Para kasepuhan, para guru anu tirukem, anu di kampung sawah, anu di serut masjid, guru-guru setempat, anu sadayana abdi dihormat. Mudah-mudahan ditambah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur anu barokah. Teristimewa sahibul bait, sahibul musibah sekeluarga anu sami ku abdi dihormat. Hadirin jamaah tahlil anu parantos ikhlas kempel hadir dikawit wengi kahiji dukikeun ayeuna wengi katujuh. Mudah-mudahan hadirna urang, kumpulna urang dicatat amal ibadah pikeun sampureun jaga engke di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para dulur sadayana satacan ala kadar tausiah dan kiroh, doakeun heula ieu almarhumah Ibu Suryati, mudah-mudahan maotna husnul khotimah. Amin. Dicaangkeun alam kuburna, dihampura tina sakabeh dosa-dosana. Keluarga anu dikantunkeun, putra putri incu, mudah-mudahan dipasihan kawasabaran katawakalan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kangge mempersingkat waktos, para hadirin sadayana, kematian eta salah satu perkara anu dirahasiakeun ku Gusti Allah. Ala kadar abdi rek macakeun atar sahabat. Cek Utsman bin Affan radhiyallahu an, innallaha katama sitatan fi sitatin. Allah ngarahasiakeun genep perkara tina genep perkara. Anu kahiji kata marido fitoat. Allah ngarahasiakeun ridona dina taat. Perlu diketahui para dulur sadayana, jalma asup ka surga lain ku ibadahna, lain ku salatna, lain ku zakatna, lain ku puasana, tapi ku ridona Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya kalimat kieu, bahkan ridho eta termasuk rezeki. Pangletik-letik na rezeki loba duit, pangluhur-luhur na rezeki awak sehat, pangabdol-abdol na rezeki boga anak soleh, pang sampurna na rezeki hirup aya dina ridho Allah. Ulang ieu ngomong ya. Pangletik-letik na rezeki loba duit, horeng mah loba duit eta kajaya. Rizki leutik horeng mah. Komo tagablek duit banyak. Loba duit eta rizki leutik. Kemudian rizki nu paling luhur awak cager. Nyalah najan loba duit awak gering mah kumaha hadinya. Hese. Najan loba duit pamajikan demplon awak gering, barang lulus atuh mubadir. Jadi mubadir. Pang abdol na rizki boga anak soleh, kasampurnaan rizki hirup aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkeun ieu ridho Allah dirahasiakeun dina ibadah.
Kira ada perhatikan ya saya ngomong. Hartina urang teu nyaho ibadah nu mana anu nyieun Allah ridho. Apakah dina salat urang? Belum tentu. Apakah dina ibadah urang nu leutik? Belum tentu. Karena ieu ridho Allah dirahasiakeun dina ibadah. Kunaon ieu ridho Allah dirahasiakeun dina ibadah supaya urang ulah nganggap sepele kana ibadah. Karena bisa jadi Allah neundeun ridho dina palebah ibadah nu dianggap leutik kurang. Paham teh ya? Aya contoh ta jelema loba dosa. Baheula dina dongeng kitab ieu mah aya awewe jablay lah, jablay. Pagaweana ngajablay, salome lah, salome tah satu lubang rame-rame. Goreng ta jelema goreng. Tapi dina hiji waktu manehna balik tas ngajablay manggih anjing ngagoler ka sakarat hayang minum. Jablay ge sarua hayang minum. Cai keur garing. Eta jablay neangan sumur. Ember teu boga aya ge sapatu selop tah. Eta sapatu selop disiupkeun kana cai dina sumur. Horeng mah pake minuman anjing nu keur ngagoler sakarat sampekeun anjingna cager deui gara-gara diinuman ku jablay. Tah kacaritakeun jablay nu eta engke jaga bakal asup ka surga gara-gara minuman anjing doang. Paham teh ya? Ulah nganggap amal ibadah leutik karena boleh jadi Allah neundeun ridho dina palebah amalan nu dianggap leutik. Terus ieu mah singkat ieu ngarti teu ngarti kitu adalah jadi ridho Allah disumputkeun dirahasiakeun dina ibadah. Hartina ibadah lakonan nu gede nu leutik lakonan, nu wajib nu sunah lakonan. Ulang udag-udag nu wajibna doang ka. Karena boleh jadi Allah neundeun ridho dina pelebah nu sunah deui. Lamun diibaratkeun dagang wajib eta modalna. Lamun sunah mah untungna. Piraku dagang hayang balik modal doang. Ya, atuh balik modal ge durus, kadang-kadang modal ge eueuh panjang. Jadi wajib eta modalna, untungna eta sunahna. Lakonan gawean. Karena bisa jadi Allah neundeun ridho dina palebah amal nu dianggap leutik kurang kabehan. Nu kadua wa katamal godoba fi maksiatin. Allah ngarahasiakeun murkana, Allah ngarahasiakeun benduna dina maksiat. Hartina teu nyaho urang maksiat nu mana nu nyin Allah murka. Tah engkena kadituna ulah nganggap maksiat leutik karena bisa jadi Allah neundeun murka dina palebah maksiat nu dianggap leutik. Aya carita ahli ibadah salat rajin, tahajud rajin, ahli ibadah belah maot tuh ahli ibadah. Barang geus maot kacaritakeun aya jalema anu pagaweanana tukang malingan boeh ka. Eta pagaweana sakituna nya. Salaya nu paeh di keduk kuburanana boehna dikumbah dijual di sakituna pagawean. Aya kiai eta ahli ibadah maot cek manehna lah rek ngalap barokah ieu mah sugan rada barokah ahli ibadah dipaling boehna. Dikeduk barang dikeduk kaget ka eta tukang maling boeh teh eta kuburan ahli ibadah banjir ku getih. Barang ditelek-telek getihna ngocor dina sungutna. Kaget sawan balik teh tukang maling boeh teh peuting ngimpina panggih jeung ahli ibadah nu boehna dipaling keur beurang. Ngobrol dina impian. Cek tukang maling boeh pan kakak mah tukang ibadah kok ieu kuburan banjir getih. Horeng mah eta ahli ibadah balik ngariung dinu hajat dahar nya aya nu nyelap daging dina huntuna nyemplek
nyampekeun pager batur dipake nyuhil Kang. Paham teh ya? Kan potongan kieu malen nyuhil pagerna beaknya. Kadang-kadang iung nagerengse. Ieu mah leutik jeung nyuhil doang. Tapi Allah murka palabadinya. Buktina kuburanana banjir getih. Tadi dinya urang ulah nganggap remeh karena dosa leutik. Bisi Allah neuleuh murka dina palebah dosa nu dianggap leutik. Nu katilu wa katamal mauta fil umri. Allah ngarahasiakeun maut dina umur. Jadi pan maut mah temandang kolot, temandang budak ya. Temandang cager, temandang muriang. Ari panyakit mah eta mah ngan saukur syariat. Teu saeutik jalma anu jag-jag beulejag maot. Ayeuna tahlil isuk ditahlilan aya. Ayeuna tadi ngobrol jeung urang isuk paeh aya. Ulah aneh-anehnya ayeuna ngobrol jeung urang isuk paeh ulah aneh. Kecuali kiwari paeh isuk ngobrol jeung urang. Rada aneh teman. Ieu dirahasiakeun ieu umur dirahasiakeun maot dirahasiakeun dina umur. Kamu lamun pake muhasabah maka kieu. Umur Nabi Muhammad 63 tahun. Umat nage baena sitin wasabin. Di antara 60 jeung 70. Eta ge lamun umurna panjang kan. Aya nu teu nyampe ka 60. Hati-hati bisi ayeuna aya nu umurna 60 tahun eta. 3 tahun deui ulah gagabahnya. Bisi ayeuna aya nu 62 tahun 11 bulan. Terus eta mah ulah pantang-pantang lah. Peutuh jengkol beakeun lah, embe sagala garos geus tinggal sabulan di teh mah. Tapi kan umur mah teu gituan, doang main bola be sih Kak. Pan ieu usi main bola yo. Jadi umur 30 tahun dah karake babak pertama. Ieu umur bola ya kieu ge alhamdulillah geus 43 tahun. Ai ka haji mah geus kolotnya nama. 43 tahun berarti kula ieu babak istirahat rek menuju babak kedua. Engke lamun geus umur 50 tahun mulai memasuki babak kedua Kak. Engke lamun geus umur 62 tahun awas detik-detik eta menit terakhir. Lamun geus 63 tahun beak kumaha lamun can ngahasilkeun gol perpanjangan waktu meureun teh mah. Karena ieu jelema ditempokeun anak kana salat can pati daek. Karena hiburan beuki keneh padahal wuntu tinggal 2 geus hiji geus uget deui. Tapi iser-iserna kitu dipanjangkeun ta umurna ku Gusti Allah perpanjangan waktu eta. Jadi ulah ngarasa aing mah panjang umur diulur-ulur eta ya dulu. Hati-hatinya perpanjangan waktu sejauh mana geus nyampe gol urang. Nu katilu Allah ngarahasiakeun maot dina umur. Nu kaopat waqata malailatul qadri di Ramadan. Lailatul Qadar eta dirahasiakeun dina Ramadan. Eta mah aya nu ngomong dina peuting-peutingan ganjil 10 terakhir eta mah hanya prediksi. Teu nyaho. Dirahasiakeun Lailatul Qadar dina sabulan Ramadan ngan hiji Lailatul Qadar nama tapi dirahasiakeun dina sabulan. Naon maksudna supaya urang sungguh-sungguh ibadah sabulan. Tuh, paham teh ta? Loba nu dirahasiakeun. Anu kalima nu dirahasiakeun ku Gusti Allah wa katama auliya ahu bima bainan nas. Allah ngarahasiakeun jalma nu dianggap istimewa di tengah-tengah manusia ya. Ieu urang ayeuna kumpul ka ieu. Ayeuna kumpul ieu. Aya jalma istimewa ku Allah ngan teu dibejakeun jalmana. Eta meureun nu make sorban nyaho teuing. Pokokna mah di antara urang ieu aya jalma nu dimuliakeun nu diistimewakeun ku Gusti Allah. Lamun manehna ngadoa diaminan kurang mustajab doana, makana lamun ngadoa berjamaah
karena ayah salah satu saurang tah anu peristimewa detik ayeuna ieu saat ayeuna ngan teu dibejakeun jalema mana nu dimuliakeun ku Allah. Naon tujuanna dirahasiakeun supaya urang ulah nganggap remeh ka jalema. Paham teh ya? Ulah nganggap remeh ka jalema urang makannya di pagahan kan ieu tingali cek Tuan Si Abdul Qadir Jalani kieu ulah macam manakibna jeung Mama Sadok kadaya kudu dideng ya nasihatna cek Tuan Si Abdul Qadir kieu lamun panggih jeung jalema kolot kumaha urang ngomongna kakak mah umurna geus kolot pangalamanna loba elmuna loba pait peuheur hirup kakak mah geus ngalaman kula mah budak keneh pangalaman can loba ilmu can pati loba ngarendahkeun awak sorangan lain ketika panggih jeung jalema nu umurna ngora kumaha urang ngomongna dia mah umurna budak keneh dosana can pati loba aing mah geus kolot dosana geus pabalata nyalahkeun awak sorangan lain ketika panggih jeung jalema pinter kumaha ngomongna kakak mah keren ibadahna pake ilmu salatna pake ilmu puasana pake ilmu lah ulama jelema bodoh salat ge doangna lah gitulah selalu nyalahkeun awak sorangan bae ketika panggih jeung jalema bodoh wajar kakak mami gawe dosa ge bodoh ieu daripada pulang arti ongkoh kana agama dosa ongkoh tu aman kak lamun selalu nyalahkeun awak sorangan nyaman eta tapi mana diomongkeun di eueuh mana nama eueuhnya urang maloloba nama panggil lamun panggil jeung kolot kumaha ngomongna lah kolot kapoe dia mah lamun panggil jeung nu pinter nyaho budak naik ngomongna ge lamun diajak ka ayo ngaji tujong me ustad neraka jeung aing surga jeung dia di dunia keneh geus babagi sia eta aya nu geus kolot diajak bener wa ngaji ayu salat ngaji wai dia budak kamari sore wawanianan magahan aing dia ge keur waktu disunatan anak aing nu mangkuna naon urusanna mau kana mangku-mangku sunatan sagala kitu urang mah panggih jeung bodoh lah dia mah hirup di ulah araheun tah ieu lah ulah sok nganggap remeh ka jalema karena cek pandangan manusia hina orang mah mulia ieu mah make sorban make jubah casing kak nyawa kana casing bau ompol teh ya oh pusing namanya casing mah terbuka duit kanya ieu mah baju mah casing dulu baju mah make sorban ke make jubah kula pang pantes bae lamun rek ceramah teh gitu karena potongan kula mah asa teu pantes gitu jadi kiai kan nya leutik nya pendek nya hidung pan lamun make baju biasa make samping ieu mah beneran kak aya cerita kula diundang ku kiai sunatan kiaina hajatan nu ceramahna kula datangna tampil kula cek jalema datang kiaina nyaho encan bae kudu kula datang kita bisa beneran mah ieu gara-gara teu make sorban ieu kak gara-gara teu make sorban jadi potongan kiai meureunnya tah ieu mah tuh casing dong ieu jadi jalema mulia mah lain dina pakaianana bahkan aya bahasa kieu jalema mulia eta lain ku jabatanana dulur lain ku hartana jalema mulia eta lain ku elmuna tapi jalema mulia eta ku akhlakna catet ieu jalema mulia teh lain ku hartana jalema mulia lain ku jabatanana jalema mulia lain ku elmuna tapi jalema mulia teh ku akhlakna sanajan harta loba pabalatak jabatan gede ilmu sakangtung pangarti satinggi langit mawana teu pake akhlak moal jadi mulia kan jadi mulia teh akhlak mulia teh ku akhlak jadi geus ulah sok nganggap remeh ka jelema ieu di antara urang ieu aya nu diistimewakeun ku Gusti Allah wa kata ma auliya'ahu bima bainanas aya jalema anu dirahasiakeun anu pake kakasih Allah jalema istimewa ngan dirahasiakeun ku Gusti Allah duka sahabat meureun supaya urang ulah nganggap remeh ka jalema dianggap urang mah goreng teh sia eta goreng mah bagus makana sok ngomong sangeunahna kanya
abang-abang batur tilok kadulu tilok ngaji tilok sholat woi neraka dia waduh doang neraka boga bapak kolot nabaya tapi sakit kituanan. Jadi diantara urang aya jelema nu mulia wakatama aulia ahu bainanas nu terakhir nu kagenep wakatama sholatal wusta fi sholawati khamsi Allah ngarahasiakeun kana salat wusta. Ieu salat wusta jadi perbincangan Kak mun teu salah ikhtilaf ulama perbincangan ulama tentang salat wusta aya 11. Aya nu ngomongkeun salat wusta teh salat asar. Aya nu ngomongkeun salat wusta teh salat subuh. Sabarnya. Kagol genep teh mah. Ieu cara masa diguda-guda gedul itu. Hartina ya ieu ari penafsiran paling sahih mah kieu Kak. Dina patulungin mah salat asar sapusta teh. Tapi ieu di antara salat sapoe sapoe aya salat anu diistimewakeun ku Gusti Allah ngan dirahasiakeun buka salat asar buka salat maghrib buka salat zuhur buka salat isya kunaon dirahasiakeun supaya urang ngalaksanakeun salimana kitu eta. Coba kadaya lamun dibejakeun salat wusta mah salat asar urang ieu mudat asar kabeh nu mantap dirahasiakeun ieu salat wusta di antara sapoe saputing aya salat wusta salat anu istimewa supaya urang teh salat 5 waktu susuganan pas kabeneran jeung salat wusta. Aya nu ngomongkeun salat wusta mah salat subuh anu di musolangan sok aya 3 doang teh ya. Aya nu ngomongkeun salat asar ari magrib mah teu aneh lobaan ge Kak beneran teu aneh. Ari magrib mah teu aneh lobaan ge piratuan ci magrib macul bae nya tah. Ari salat wusta mah salat nu dirahasiakeun ku Gusti Allah. Nyaho dohor, nyaho asar, nyaho magrib, nyaho isya teu nyaho lah. Tah eta genep perkara anu dirahasiakeun ku Gusti Allah. Nu kahiji coba hayo. Sulap mikir meureunnya. Ari masak bae nya. Allah ngarahasiakeun ridho dina ibadah. Anu kadua Allah ngarahasiakeun murka dina maksiat. Anu katilu Allah ngarahasiakeun maut dina umur. Anu kalima Allah ngarahasiakeun kakasihna di tengah-tengah manusia. Anu kagenep Allah ngarahasiakeun salat wusta di antara salat 5 waktu. Catat dalam tanda kutip kunaon ridho dirahasiakeun supaya urang neangan ridho Allah baik melalui amal gede maupun amal leutik. Kunaon eta murka Allah dirahasiakeun supaya urang berusaha ngajauhan dosa karena tanya orang dosa murka nu mana anu bakal dosa nu mana nu nyeun Allah murka duka dulu duka nu gede makana berusaha jauhan dosa. Kemudian dirahasiakeun kakasih Allah di tengah manusia supaya urang ulah ngalalawarakeun nganggap remeh ka jalma. Kemudian dirahasiakeun umur maut dina umur supaya urang wasari'u ila magfiratin pagancang-gancang neangan jalan supaya dihampura dosa karena maut mangadodoho catat malaikat Israil mah teu libur ieu Pak. Liburan. Adanya teh yo. Malaikat Israil mah liburan. Pan malaikat teh hees layak sunallaha ma amarahum wa yaqaluna ma yu'marun. Malaikat mah nurut bae ka perintah Allah. Sugan cek Allah malaikat tuh cabut nyawa situ kasih kulah yang hees lah atuh aman namanya gituan. Jadi malaikat mah lain lalaki lain awewe jeung teu dibere nafsu ku Gusti Allah. Aja lamun anu ngomongkeun malaikat eta berjenis kelamin ulah gagapah dosa ka. Dosanya menjalma anu nekatkeun malaikat eta awewe awas kupur hukumna. Lamun nekatkeun malaikat eta lalaki pakon pasako pasek hukumna. Jadi
ulah boga pamikiran malaikat eta lalaki atau wewe. Adapun dina film malaikat make jubah, malaikat goblok sama.